Malah yang jog-jog binyong si kucing. Karepeun moal kana motor ngajeng. Anjing si buhun eta mah Si buhun itu ya sapam kucing mah. Gede inget tuh. Dia diarep. Paduli dah kincir pada tarik gitu aing jeung tiris jeung naon ningketin si RW beri lempu adina sugan aya aduh cahaya nu di dieu kain keurut si RW nya dibahayaan pisan goblok ya si RW gitu kena gantikeun manuk karena namanya Woi. Oh iya minahkeun manuk si kucing gitu mah. Halus kieu manukna euy. Manuk mana ya RW? Naon ket? Biasa siling ngeledek ka dewek manuk. Halus tuh halus. Tiga ieu mah. Biasana ge. Manuk ieu patut dikukut. Halus manukna. Rek rokok he. Masih si laing. Anjir. Lang ngibor dieu. Lontong ket. Biasana ge nu goreng patut teuing anu. Nah ngeledek RW. Bae moal mah. Udah katus kanan kumaha. Anjir, seungit kieu. Tuh udah mah. Tong di temong-temong. Disayangan batur. Seungit kieu euy. Tuh. Tong bala-bala teuing RW beusi weureu. Si laing geus aku. Ya atuh panginetkeun ku abi panginetkeun. Segernya. Nyerang kieu euy. Udah naon ieu? Udah tahun. Wek, kemana dia? Aduh, paingan si Bobal bager jeung muji manuk dewek. Aya kahoyong sket. Allah, semantau deui kemari. Tengah waduh, RW kemari banyak rek kemari geus balik deui. Tadi subuh balik teh cenah. Sok waduh, RW ada urang nyaho bieu aya tapakna. Tapak naon? Bieu urang keur nyebor teh aya ngelewat. Oh, geus balik tadi subuh. Nya. Asli, nah RW. Tadi subuh cenah. Aing mah euy. Moal ieu ada. Biasa we meunang gawe deui. Aing hanas ka dieu aing nyaho kitu mah ka dieu. Deui udah dah. Geus kieu ieu mah geus. Bae urang kenyot lebar. Baik letah kene si bagi gakeun mah. Teu aya rokok teh. Bae Ning ieu RW. Mata. Di mana nih? Di warung enggak? Warung. Bae rokokna mah. Naon Ajo rokok mah ieu. Murid mah balik besok buru keong. Kita RW gede waduh RW mah. Udah subuh di balik teh. Men dewekna ieu. Geus baik. Aduh sakit mah. Bejeng tangan ini. Itu tuh. Baik cemerina baik.